kalakuan barudak zaman ayeuna lamun ngomong anehna sok sangeunahna mun nyarita osok kasar kadengena siga teu ngarti karna eusi jeung hartina lamun seuk dibejaan bahasa dosanyana manehna ngajawab eta mah geus biasa padahal ayeuna geus lain zamana anu kitu goreng pamola padahal Sunda estu beunghar ku bahasa urang kudu bisa nerapkeunana kalakuan barudak zaman ayeuna lamun ngomong anehna sok sangeunahna mun nyarita osok kasar kadengena siga teu ngarti karna eusi jeung hartina lamun seuk dibejaan bahasa nusanyana manehna ngajawab eta mah geus biasa padahal ayeuna geus lain zamana anu kitu goreng pamola padahal Sunda estu beunghar ku bahasa urang kudu bisa nerapkeunana padahal Sunda estu beunghar ku bahasa urang kudu bisa